Aju jengkolna beak sakilo. Mal. Wah. Aju nginum samuk gede teh lak. Beres nginum ngerokok deh. Tenang we sih, tenang. Beres ngerokok selesai. Nyana inget, Masya Allah. Aing keur puasa. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Nyana kikituan beta. Ya Allah, ya Rabb. Poho Gusti. Abdi poho. Nih kumaya. Geus tinggal muji be. Alhamdulillah ya Rabbil. Ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan isu poho deui Gusti. Teu batal teu naon. Teu batal. Ya Allah, ya Rabb. Atawa panganten anyar. Pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kebeneran pamajikanana teu make calana nyingkab. Ya Allah. Eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab, lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini. Jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan, awewe geus teu make kutang, eta teh ngajakan. Geus nyaho tah. Awewe geus teu make calana, geus berarti eta teh ngajakan, yuk sarua jeung kitu. Geus ulah hese-hese. Geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih keneh, malah teu nyisiran, haju kutangna ge kenceng, haju calanana ge kenceng. Teh sarua jeung embungeun nya teh. Ulah dipaksa. Geus berarti aya uzurnya na teh. Naon uzurna teu dibere duit. Ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, Masya Allah. Atuh pohoan nyana datang diporosotkeun be calana nu langsung main nangkub di dinya. Itu nangkarak, ieu nangkub atuh mah jeung. Beres. Cak pamajikan kawan rek bulan Ramadan. Masya Allah. Jahel, ini kunan tengah mejan. Poho puguh lagi sarua bae. Atuh kakak ge sarua poho. Atuh neng di kunan teu make calana. Atuh kakak deui kunaon muka deui. Geus lah ulah dibasalahkeun cek teh urang ngadoa. Ayo geus pamajikanna di tukang ngadoa. Salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan be isu poho deui. Masalah cak Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji ngajauhan tina, nomor kedua ngahiji niat, kadua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek. Ulah dipaksa. Lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge. Dipaksa mah. Zaid dipaksa tita dahar. Aya dua algojo nyekalan nyana. Lamun teu daek dahar dibacok ku nyana. Sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok we teu algojo. Atuh dahar. Dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa. Teu batal. Ngan kuduna dihuapan. Lamun nyokot kitu mah pangkarep. Karep panjana. Berarti kan aya ikhtiar. Dahar sia. Bageun dahar. Mun teu dahar ku aing sia. Dipedang sia. Dahar. Cicing bae cenah. Cokotkeun. Calangap. Gayem. Karep. Jadi lamun masih kene ngagayem nah teu dititah mah, lamun teu digayem sia ku aing sia. Hayo, gayem. Tah nyana teu make gayem. Calangap. Ayo, terusin. Aju ngagayem sorangan. Dah bisa minta deui kan. Lagi dong. Ulah. Ya kudu terus we dijajelan. Okos dipaksa titah ngajima. Ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa. Ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya. Ayo. Jia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koe. Geus dikeke. Besi sia teu percaya ka luhur. Tuh, jija bener tama pistol horeng. Juga aing pistolan. Ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh. Aya naon gara-garana?
pelorna tuh ya aya 12 kali emang sabaraha eusina atuh teh nyaho urang mah tilok make pe kira-kira 12 lewat teuy atuh pokona ka kitu bae lah emak sia kuy ayo eta lamun langsung nyana morosotkeun calana batal kudu itu nu morosotkeunana pamajikan ge kudu itu langsung kudu diadukeunana ku itu det asal diendet-endet we ku sorangan batal berarti kan ngahajat mah tuh teu meunang diendet-endet jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa lamun cek nya teh goyang sia teu dae goyang mun digoyangkeun tak kieu set karak lamun nyana haju goyang sorangan mah batal atuh teh beres teh fokus kitu mah ngaranna arang ngarasakeun nyanana ieu dipaksa mah kos kitu teu batal tur ulah bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna koreng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang nyana ngopi bae koh nongko lagi saya udah malap atuh iya lu kenapa itu ngopi emang kenapa kan lagi puasa ini bulan Ramadan ya nggak boleh juga makan wuduk nggak boleh kupat nggak boleh kalau ngopi mau boleh wah singkop bro brengsek singkop eta jana memang can ngaji kakara ge 2 poe di ka puasa nya teh asup Islam can kang sungkung si ngaji ngadengekeun ngaji henteu nu ngabejaan eueuh eta teh nya ngaranna bodo ma'dzur sebab karak asup Islam bodo ma'dzur dihampura nah dengan gitu Pak Zaid sia isu-isu kopi emang kurang gitu teu meunang sia ci sugan aing meunang emang sia bu alap teh itu aing bapak aing haji ma aing haji sia aing hampir munggah haji pada sia itu kopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam cicing di Indonesia di kampung di kota di Indonesia mah informasi loba aja ustad ambalaya di urang mah pan nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah atuh sagala pelawak ngaku kiai penyanyi ngaku kiai kurang kumaha geus alhamdulillah bae sakituna mah geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah tanggung jawab di akhirat mah dosa bodoh kumaha nyana bae ngan ieu mah kiai teh ambalaya asal bulan Ramadan mah maruncul kiai di TV nu lain kiai ge cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mah di akhirat tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari menyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kuari kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya ieu mah teu meureun teu batal ai kanu tukang mah diasupkeun bae kanu tukang ka bool LGBT ieu mah nah lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae kumaha lamun duburna diasupan kayu nah naonannya atuh da naonan segala asupan kayu segala naon teu bareres kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ke subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh
dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas. Nomor katiluna waso imun nu puasa jadi rukun nu puasana ayo nu puasa tuh kumaha ngalaksanakeunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma. Aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal. Ngamerdekakeun budak amat abid eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan tapi hukumna aya itsku raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir. Namun eueuh abidna kumaha ieu shaum syahrain mutatabi'ain puasa 2 bulan berturut-turut. Namun teu bisa keneh bae yat'amu sittina miskina mere ka 60 miskin. Saya alaman afsada saumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lisaum. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana. Beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada nya wajib kafarat. Masyaallah, masyaallah. Ki Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah lamun endek ti peuting bae 4 kali 5 kali los teu masalah peuting mah ti peuting mah puasa beurang mah ulah beurang mah sing ada lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngajima pamajikanana ingat lain bo jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung mejima nah ieu rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacat diperdekakeun. Wawa cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu kuat. Ya ta'amu sittina miskin. Mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 eta. Ieu mah inget ka dongeng sahabat. Aya jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaktu. Mencak kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi Mazalik. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek kana teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Ai ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan manggeus ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan, atuh tah mah lain beulieun model kula. Ai amat mah jutaan. Oh, ane mah teu boga geus bae. Puasa bae atuh 2 bulan berturut-turut nya. Geus beres geus kos kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol. Atuh mah 2 bulan berturut-turut. Kula mah gede salah tuan kana teh.
mal buat itu kuat bangis tuh merek 60 miskin samiskina saleter jadi 60 liter ngarana jelema aya cak anjing nabje bukan tuh toga cek jana teh kudu 60 mah cici beka anjing nabi teh teu kebal aya nu mawakeun sahabat ansor kadinya bungkusan jeung tuan tungguan dibawa ka dia tah ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya bagikeun ka miskin ya bungkusan kurma gede karanjang gitu ya tuan dibagikeun ka sa atuh ka miskin hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu diwal ti kula atuh geus bae dalahar ku maraneh kabeh jeung pamajikan siagas kabeh ka ditu dibawa ku nyana ka ditu di dahar ku nyana jeung pamajikanna geus beres jadi hukum artinya tak itsqoro batin dititah ku Kanjeng Nabi ku ari mah diurang puasa 2 bulan nah puasa 2 bulan berturut-turut berat ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin kos gitulah namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga masyaallah mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade hiji nomor kedua nya wajib qada nya wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar mun dilanjut doraka nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita Merdua la tarikin niat lailan fil fardi peuting na pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada jana ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe etana teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa tuh nomor katilu alaman tasahara dhannan bi baqa lail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya dahar begitu dahar beres kacai bara keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok aing puyeng si kotok biasana kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nyana. Kok. Ji. Ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk. Bareng neuleuh ji. Ieu kita tadi goblok jam-jam 3 bae deui. Teu roba-roba horenganan isdet jemna. Pae hore jemna ya Allah. Bareng nanyakeun wae ieu jam sabaraha? Jam 6. Masyaallah. Berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30. Tajana sahur disangka ku jana peuting poe eta jana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nya urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun wah kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah
Nyata wajib kodok poe eta imsak. Sarua jima. Nyana teh mantep sahur teh lumayan aya keneh waktu. Yelah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah, biasana kan aya tarhim heula. Nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah. Ngeunaheun, ieu mah tarhim tenang-tenang bae set. Begitu kadenge lain tarhim endahan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nyana keur kagok jasa teh. Teh kudu langsung bae dicabut. Buriang badina. Kudu geus. Lamun pas azan haju ditendetkeun batal. Pas teu terjadi misalnya eta. Nah eta teh nya wajib qada, nya wajib imsak poe eta. Ya Allah. Merka opat man aftara zananul ghurub. Jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan. Kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal kaluar bae magrib baheula. Bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya. Kuari mah boro-boro lalai, jelema geus asa bisa dipercaya. Lalai teh jadi ukuran. Kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum Abah. Lumpat keluar. Aya naon, Pak? Deuleu lalai geus keluar jangan. Kula nungguan bae kieu tah. Di kaso teh pan kasona mah awi banget. Asal geus keluar bae set bae laporan. Geus Bah, geus tong-torong. Eta bisa gitu. Eta bisa kos kitu eta. Hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah. Sia eta santri aya bae. Asal keluar besok neuleuh lalai ku jadi ojok-ojok. Laporan, Bah, geus Bah. Kek. Ieu mah lain deui Bah ye. Aya santri teu beres ye. Bener bae mau pangitik nyana. Emang santri mah kos kitu. Santri mah di pondok teh tilok beres santri mah. Tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta. Heran itu kula sok didongengkeun bae teh santri ke Holil teh anu maling gedang teh. Atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui. Wah gua da asa-asak ye. Wah. Laporkeun ku lurah pondok. Kiai, aya nu maling gedang. Saha? Cipulan. Panggil ku Ki Holil. Panggil gedang bawa. Bawa sini. Bawa. Carekan ku nya. Nolong gedang kamu. Nolong paya kamu, lain gedang paya. Aduh, Iholil pohoan. Habisin sama kamu. Awas, habisin. Belah, dibelah. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua. Bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, dibari cerik nyana. Diusir deh. Pulang kamu. Pulang nyana. Datang ka imah nyeun pondok. Santrina breg loba jasa. Boh, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai, Masya Allah. Nggak 1 tahun teh, ka 2 tahun teh. Santri nu nyahuan teh, ka 2 tahun. Maling aing lah, ceknya teh. Aing ngajan kumaha jadi kiai asal maling gedang jadi kiai ceknya. Nyana maling gedang. Laporkeun deui biasa ku lurahna. Pak Kiai, ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah. Nyana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh, bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai, ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Nyana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Sia aja sejen aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bobeja deh. Yai, saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa lu udah semua orang. Tahu enggak orang lu? Udah ambil semua ya. Sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya aing mah. Cilaka ya, lain deui urusanana.
tuh gorenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap ka siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen rukun lagi ngan syaratna teu meunang menta